Wilujeng wayah kieu kasadayana pamirsa tepangkeun Mastapun Ridwan Maulana Sidik. Dina danget ayeuna baris nyarengan pamirsa sababaraha menit kapayun dina acara Breaking News. Sababaraha bulan kanu katukang, pemindahan ibu kota negara jadi trending topik di Indonesia. Sababaraha poe kamari oge DPR ngeritik kana wacana pemindahan ibu kota kusabab biayana gede teuing. Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Marwah Cik Hasan ngeritik deui pamarentah pikeun mindahkeun ibu kota negara atau IKN ti Jakarta ka Kalimantan Timur. Sabab ceuk manehna anggaran anu digunakeun keur mindahkeun ibu kota kabilang gede teuing. Ceuk Marwah, wacana ieu ti zaman Presiden Soekarno jeung SBY geus didorong ngan teu karealisasi oge. Sementara di periode pemerintahan Jokowi beja ieu balik dibahas. Sabab eta manehna minta pamarentah pikeun dipikir jeung dikaji deui ngeunaan wacana mindahkeun ibu kota negara. Sakitu warta dina dinten ayeuna, simkuring undur diri, wilujeng sumping dina waktos lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.